Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningan anu manis anu kempot anu pangkasepna sa Jawa Barat cek mah dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejan raskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-31 karya Kang Cepi. Ieu mangrupikeun episode pamungkasnya dina lalakon Rajapati, lalakon Wira ya, insyaallah mungkin orang lajengkeun dina carios nu salajengna nyaeta Harengheng Ronggeng sareng Jumad Kasarad gitu nya. Ta Jumad Kasarad mah bade nyobian dipedar di RRI oge nya. Teras dongeng-dongeng anu bade dipedar dina radio mah karya Kileuksa aya dina 15 radio swasta gitu palawargi sadayana. Dan tadi kana YouTube-keun upami karya Kileuksa mah. Tapi orang keureuh nya ngan omat ieu anu ngarekam layar pokona mah offset nya. Nu ngarekam layar offset gitu nya berarti teu menghargai karya-karya nu sanes gitu nya. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Wira teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu ta YouTube simkuring aya kisah tanah Sunda aya dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe-nya. Saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring ala simkuring oge da ai simkuring mah teu pernah diajar dina ngadongeng saumpamina aya kakirangan dina intonasina naon ulah segannya pasihan masukan kudu kumaha carana gitu. Aslina simkuring teu kantos diajar malihan teu ngupingkeun dongeng ge 30 tahun langkungnya jol tereleng we gitu ngadongeng cara ngobrol sadidinten we ieu mah gitu palawarginya. Ulah hilap di like di komennya sareng di share ulah di skip iklanna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugianya sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeseuh gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai siapkeun cikopina nya bari ngabaheuhai santai udud samsai ngabayangkeun nu bohay oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur asgar di tempat bangunan di pasar di pabrik di kantor di perjalanan bari nyupiran pokona mah kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraannya kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina dongeng Sunda Mang Ian teh ulah hilap nyawerna nya palawargi sadayana da bager anu nyawer didoakeun ku abdi sing beunghar sing lalegah sawah sing tiasa angkat ka Mekah nya pokona mah sing anu teu nyawer sing tamah-tamah mama turab supados dinyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami lajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-31 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun preng nami akun YouTube-na Kidemang Gunung Halu nya dongeng Sunda Mang Ian teras kisah tanah Sunda.
Dina episode anu ka-31 ieu anu pamungkas subjudulna nyaeta Pungkas Jejer. Pungkas Jejer nya. Dua poe sanggeus acara matang puluh, bunenah bener-bener ngabuktikeun janjina ngabangun deui imahna Wira. Sagala bahan geus mimiti daratangan, ti mimiti keusi, semen, batu bata jeung sajabana, lengkep pepek karidek geusan ngadeg. Mang Nanang jeung anak buahna mangrupa tanaga intina anu migawena, nya loba warga nu mantuan tapi teu ngarepkeun meunang bayaran dumeh katalian ku kailaharan, silih bantu jeung tinulungan. Mang Nanang ge awalna mah teu niat itungan, leuwih hade nyumbang tanaga jeung keahlian cenah. Sabab ieu mah urusanana ngaji diri patali asih jeung anu kamusibahan. Tapi bunena teu narima kitu bae, keukeuh hayang mayar sakumaha mistina, nya akhirna mah Mang Nanang teu bisa nolak, kalayan janji rek ngetrukeun sagala pangabisana. Mang Darman milu bunga, kitu deui wajuma teu keundat ngucapkeun nuhun nu taya hinggana ka bunenah basa kabehanana panggih di buruan imah nu keur diomean. Sakali deui hatur nuhun pisan Bu, heuh ku alpukahna salira bumina Wira teh ayeuna tiasa dibangun deui. Mang Darman nyarita ka bunenah. Geus sakuduna Mang, jeung deui imah teu pira lamun dibandingkeun sikep jeung kalakuan abdi sakulah warga nu kungsi cecep ka Jang Wira. Pok wajuma mairan, tong boro hidup nyinena, dalah ulah sorangan oge pan awalna mah sarua, mikange wajang Wira. Tapi hadena Jang Darman ngalelemu jeung mere katerangan anu mata kaharti. Hanya akhirna mah ua oge teu pati kapangaruhan teuing ku carita anu sumebar, milih siger tengah we. Muhun uah, kamana Jang Wirana geuningan? Asa can katempo? Cek bunena rungah ringe. Nembe teh nelepon, saurna aya peryogi sareng Haji Umar. Mang Darman ngawalon, sikepna rengkuh pisan. Haji Umar, ke, asa curiga wa mah. Hehehe, moal tebih wah. Bunenah kerung ngerasa penasaran. Pok manehna nanya, Aya masalah naon adi anyar abdi jeung Haji Umar wah? Apan wa mah teu apal nyi. Cing atuh Jang Guru, sugan geus nyaho anu sabenerna. tadi ungi teh Wira nelpon, saurna dinten ieu bade ditaros ku Haji Umar perkawisan wah. Maksudna kumaha ieu Mang Darman? Cek bunenah nempas. Nah Wira teh geus nyieun kasalahan, nepi ka ditalek sagala rupa ku Haji Umar geuningan. Wajuma haget nembal. Nya mana kitu ge, Jang Wira teh geus salah nyi. Nya salah naon atuh wah? Sareng deui eta kalah gumu jeung kitu wah mah geuningan. Ari salah Wira mah, beda geus nyokot hate anak Haji Umar, neng salwa bogoheun ta teh. Alhamdulillah, atuh abdi teh sakedeung deui oge baris ngawinkeun nya. Bagja teuing. Mang Darman mairan. Abdi oge sami Bu, bingah pisan ku ngupingna oge. Komo apanan Wira mah tos teu dianggap sasaha. Kieu we atuh Mang Darman, oge uahnya kumaha mun urang nepungan Haji Umar ayeuna kene. Ulah manehna nu nalek Wira, tapi urang datangan sakalian nanyaan ka ditu. Cek bunenah bari rutret kanu duaan. Tah, kitu leuwih hade nyi. Kumaha tah numutkeun Jang Guru? Mangga abdi mangiringan. Harita kene bunenah kairing Mang Darman jeung wajuma tuluy indit muruka imahna Haji Umar.
Haji Umar kawas nu reuwas nampak kadatangan semahna kitu de oge wira. Tapi sanggeus ditampa jeung ngadenge maksud kadatanganana, akhirna teu burung bungaheun oge. Poe eta keneh salwa ditanyaan, abong dulang tinande, jabaning cocok jeung hate, nyatungtung nama urusanana teh teu hese. Pok bunenah nyarita. Ari kahoyong mah ulah dilami-lami barudak teh Pak Haji. Perkawis tanggal nama abdi sareng wajuma oge Mang Darman nyanggakeun kumaha saena bade iraha. Muhun leres, sim kuring oge kahoyong nama kitu apanan. Pok wajuma mairan. Ieu mah mangrupa kamandang, mudah-mudahan jadi bahan pamikiran urang sarerea. Memang alusna lamun barudak gancang di rapalan, tapi jika nate kudu ngadaguan heula anggus imana wira. Sabab cek kolot mah pamali cenah, lamun kuriak bari hajatan, komo ngawinkeun mah. Cek wajuma bari ngareret kabunena. Muhun leres pisan eta teh wah. Kumaha pamisasih payun we atunya? Margi numutkeun Mang Nanang anu nanggeng waler padamelan, moal dugi ka sasi oge tos beres saurna teh. Tah kitu murunan ji, bulan hareup cenah. Kumaha? Mangga abdi sakula wargi nampi kalayan kabingahan. Nya ari kieu carana mah urang sabuk sarerea, bulan hareup rek ngawinkeun barudak, kitu lin. Bunenah mairan. Kahoyong abdi mah barudak teh ulah sakadar salamet wungkul, tapi hoyong direnceng-renceng sareng direah-reah geusan namplokeun ka bunga. Kumargi kitu, sadaya kaperyogian hajat ku abdi bade ditanggung. Perkawis balandungan, riasan hiburan sareng urusan dapur ulah janten emutan. Enjing wajuma sareng Mang Darman nepangan deui ka Pak Haji kanggo masikeun waragat hajatannya. Masya Allah, hatur nuhun pisan Bu. Mugi sadaya kasayan salira dibales Mang Dipet ku mantenna, ku cara ngalimpahkeun deui kasayan ka ibu. Walon Haji Umar marah mai bunga. Amin. Amin amin. Kabehanana meh bareng nembal. Cag urang tunda carita ngeunaan anu nanyaan, urang pajukeun ngarah rada gancang. Saminggu titas nanyaan, peuting keur mujeuhna jempling, wira ngalangu di tengah imah anu dicicinganana. Red kana jam tabu 11, wira kakaramungkas guneman dina WA jeung salwa, kuniang cengkat maksudna mah rek tuluy ka kamar. Tapi kakara oge sababaraha lengkah bet ngadadak ka ambeus seungit kembang kananga, teg boga kayakinan baris kadatangan Nini Ismaya. Ge tiuk deui bari museurkeun pikiran. Nya we teu lila ti harita bet kapireng harewosna Nini Ismaya. Sujang, Bagiani lawas tepat tepang. cager jang, kami milu bagja, abong nu bagernya. Hatur nuhun pisan ni. Pek, sing mulus rahayu berkah salamet, ku kami didoakeunnya. Amin, hatur rewu nuhun. Kami ngahaja datang teh rek ngingetan hidup, karena omongan nu kungsi dikedalkeun. Kami rek nagih janji. Saleresna abdi ngantos-ngantos. Nanging emut kana kasauran Nini, wireh salira nu bade nangtoskeun irah bari sumping nepangan abdi, nyaeta kanggo nagih janji. Heueuh Sujang, sanggeus dibeuweung diutahkeun, nya ayeuna kami datang. Tulungan kami Sujang, kami teh geus hayang geura indit, jabasian sen geus ngadaguhan deui. Mangga nih, enjing ku abdi bade dipilari, pamika pendak mah bade teras dialihkeun ke tempat anu langkung layak. Heug atuh ari kitu mah, ku kami di bejaan, teu jauh ti akar kiara nu ngagantung nembus lemah, kurang leuwih 20 lengkah ka belah kidul, di dinya pisan waruga kami ka kuburna teh. Mangga nih, Heug atunya, kami rek init heula. Ai, nah kami bet nampak iber ieu teh. naon teh ani? Hei deh, bagja teh ngadengeun oge. Perkawis naon teh ani?
Eta cenah hidup teh bakal boga budak awewe anu kembar. Amin, alhamdulillah. Les sora Nini Ismaya teu kapireng deui. Poe isukna wira nepungan Mang Darman sanggeus ngedalkeun paniatan Mang Darman ngabejaan Wajuma jeung anu liana yen poe eta keneh rek muru kaleuweung anu rada anggang ti lumur geusan ngangkat jasad Nini Ismaya. Teu kacatur carita liana Wajuma Mang Darman wira jeung sajumlah warga geus anjog ka tempat anu dituju. Saurna mah dipalih dieu wa cek wira bari nunjuk. Nya sok atuh geragali kai nyadak. Wajuma ngareret ka si Usep jeung ka si Uhe katut anu sejena. Mangga wa, kabeh meh bareng nembalan. Gecruk ngagali taneuh silih gantian. Kade oi lalaunan eta geuning geus jero. Cek Wajuma ngingetan. Nya ye ge wa, tapi can manggih nanaon geuning. Si Uhe nembal bari nyelang ngusap kesang. Cikan nu sanesna naraek keun ku abdi diteraskeun. Cek wira bari tatan rek turun kana liang. Teu lila ti harita gorehel aya tulang pondok anu kabawa taneuh dina pacul. Wira atuheun pisan gap dicokot laju ditengetan. Rupina ieu wah kapendak ieu. Sorog Wajuma jeung Mang Darman ngadeuketan. Cikan barik sajang guru. Mang Darman nampanan sarua manehna oge ngalak ngilik jeung ngabulak-balik sapotong tulang anu keur dicekelna. Muhun ieu wa imah tulang jalmi geuning wa. Cik sokali deui jang sugan aya nu sejena. Mangga wa. Temal wira kau gede hate. Pacul ukur digarokeun deui Mang pirang balen. Basa taneuh dina pacul rek dialungkeun ngadadak ka tempo anu ngaguruntu leutik. Gap dicokot laju dibersihan. Beuki lila beuki atra sing horeng bentukna teh kawas ali. Rap dipakekeun kana cingirna pikeun ngayakinkeun. Pendak nu ieu wa sapertos nama lelepen. Nya bener jang ali eta mah. Pok Mang Darman nyarita. Namah kayakinan pamikir mah tulang sareng ali mangrupi buktos wireh di dieu pisan Nini Ismaya kakuburna. Bener jang guru geus moal salah deui eta mah. Eta kumaha manggih deui tulang nu lian teu? Cek Wajuma nanya ka wira anu masih kene aya di jero liang. Rupina mah tos teu aya deui wa. Pantes atuh da geus heubeul pisan ka kuburna. Sakieu oge uyuhan. Cing Pak Ustad, mangga sateras nama nyanggakeun. Wajuma ngareret ka Ustad Hamim anu ti tadi ngabandungan. Saleres nama dina teu aya tulangna oge tiasa ku taneuhna wungkul kanggo ngalihkeun makamah. Nanging ku kalersan pisan ieu geuningannya tiasa kapendak. Sok sanaos mung sakedik. Alhamdulillah. Ustad Hamim nyarita daria saterusna ngaluarkeun boeh tina kantong anu disorena. Cing nyuhunkeun taneuh galian 2-3 pacul mah sok simpen ka dieu. Cek Ustad Hamim sanggeus meberkeun boeh dina luhureun jukut. Bluk boeh diteuneunan taneuh galian, tulangna dicecebkeun dina taneuh, saterusna dibungkuskeun kawas ngabungkus mayit. Dupi alina teu dilebetkeun sakantenan Pak Ustad. Wira tumanya. Teu kedah jang.
Eta mah manggawe simpen ku hidup. Mun. Rengse nutup galian, kabehanana mulang nguruka makam umum nu aya di tungtung lembur, wira lempang pangharepna nanggeuy bungkusan taneuh jeung tulang. Gancangna carita, pas sore wanci meh reup-reupan rengse ngurebkeun deui jeung beres ngagelar yasinan, meh kabehanana tuluy marulang, kariwira anu masih keneh aya teh ngahaja mandeurikeun maneh sideku di hareupeun kuburan anyar anu tetenggerna ditulisan Ismaya binti Pulan. Di luhureun gundukan taneuh beureum napi nu kumangrupa kembang warna-warni tur sareungit, gap wira nyokot satirukan kembang kananga bari pok nyarita. Manawi katampi nih, naon anu dijanjikeun parantos dilaksanakeun. Wilujeng angkat nih, mugi salira ditempatkeun di sagedengeun anjeunna. Seor angin nebak rada tarik, samalah kembang nu aya dina gundukan taneuh teh kawas nu kasurungkeun, laju ngagunuk di hanapeun tetengger. Nuhun Sujang, ayeuna kami geus taya kabeberat, sugema ati kami rek miang pek rawatan ali kaminya. Pileuleyan Sujang, hatur nuhun pisan cu. Les bareng jeung angin anu nyeor sakedapan, jep saterusna mah simpe. Dua minggu ti harita, paso sore bimimin katempo cakaciki di warungna, lian tigeus jadi pacabakan, tapi ku harita mah pasemona katempo marah mai pisan. Nu balanja jul-jol datang jeung mulang, anu ngopi dariuk meh sakabeh bangku anu aya teh kaeusian. Gorengan geus sababaraha kali adonan, unggal asak teu lila oge beak dibelian, cikopi geus puguheun, mang pirang gelas kaladangan. Wah tutup warungna teh Bi, Cek Mang Usen nanya bari ngawadahan gorengan. paling oge nepikeun ka magrib, apaan engke peuting derek lalajo wayang. Oh, ari Sugante moal lalajo ibi mah. Ih, gagabah teuing, ngaruat ieu mah. Mana kami mah geus sasadian rek lalajo nepikeun ka anggeusna. Hehehe, akhirna mah kabiduyungan oge nya. Puguh nya Usen, kami mah meni asa ngimpi lembur urang bisa ngaruat bari jeung nangap wayang deui. Salah dalangna, apal teu Bi? Teuing atuh, poho deui, tapi nu puguh mah kaitung geus moyan oge cenah. Wah, pirameun atuh ari kitu mah. Sabot keur kitu, lar mobil bunenah ngaliwat, bimimin mencerong nepikeun ka teunget pisan, komo basa ningali Mang Udin katempo diuk digigireun bunenah anu nyupiran. Keke, jika Mang Udin anu dina mobil nyiku teh ginian. Emang Mang Udin eta mah? Cekang oleh nyelengkeung. Bagja teuing, alhamdulillah Gusti. Cek bimimin ngucap syukur. Ya kumaha kitu Bi? Eta geuning kuat ka kitu. Cek Mang Oleh nanya binarung kerung. Teuing atuh diparengkeun pisan bulan-bulan ieu mah lemur urang teh meuni loba rusia anu kabuka. Abong kitu kuduna meureunannya. Rusia naon deui Bi? Acan ngadenge maneh teh Oleh? Ih, matak nanya oge, puguh tuh apal. Soal Mang Udin jeung bunena. Cek bimimin bari rutret ka Mang Oleh jeung Mang Usen. Kumaha kitu? Buaya urusan birahi deui meureun nya. Mang Usen mairan sakacemplungna. Kasebelan sia Mang Usen? Nya naon atuh? Gancang atuh bejakeun.
Nyabi, penasaran yuk. Cek Mang Oleh ngised ngadeukeutan. Cek beja nu katampa mah, Mang Udin teh bapak tegesna bunena cenah. Ulah, lain Mang Janabi. Pokokna mah panjang carita nama. Keun irah-irah deui. Anu penting kami milu reueus ku kajembaran hate bunena nu geus ngaku Mang Udin salaku bapak tegesna. Komo cikeneh nempo sa mobil bari saleuseurian kitu. Mang Oleh jeung Mang Usen teu nembal. Ukur silih reret laju gupkap kana gelas kopina. Wayang golek di kawitan, nayaga nabeh gamelan di nararaga tatalu mapag dalang gesan murua, sinden ngabaris aya opatanana, marake gelung di kabaya anu sarua. Gamelan ngagalindeng mawa tentrem, ngawuhan satung kebing pilemburan, sorana para ti satengahing lembur nepikeun ka pileuweungan jeung pasawahan. Bahkan jati laksana tatanggapan, seni wayang golek di nararaga hajat ruatan. Brai poe repeuting nganteur baganti wanci, cunduk waktu ninggang mangsa, Wira jeung Salwa di Rapalan, gap leungeun Wira jeung Haji Umar Patarema, sanggeus dikenyed, torolong Wira ikrar disaksian ku sakabeh anu aya. Tarima abdi nikah ka Salwa Humairah binti Haji Umar Wiguna kalayan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Sah? Naibna nanya ka para saksi nu hadir. Sah. Nu nembal reang kawuh marah mae bunga. Alhamdulillah. Walon naib bari imut. Rengse ijab kabul diteruskeun kana sungkeman, saweran huap lingkung jeung anu liana. Mang Darman jeung Biningsih jadi wawakil kolotna Wira, make baju adat Sunda anu sarua jeung Haji Umar katut amburati. Wajuma dina setelan pangsi, sirahna make iket, bener-bener dangdanan jawara. Bunenah diupang hareupna dina korsi tamu ondangan, ngawaskeun Wira nyanding Salwa dina korsi panganten, mes-mes bunenah netelkeun tisu kana juru panon, ngusap cimata anu rek ngecelak. Aya sugema disagedengeun rasalian anu ngageuri kana atina. Segini ukur sakitu anu ngagendatina sajeroning hatena. Teh, kadieu teh, cek Wira ngagupayan bunena. Kuniang cengkat serog ngadeuketan, barang geus deukeut gabrug Wira ditangkep, laju ceurig paungku-ungku. sing ulus rahayu berkah kawilujeng handjang. Hatur nuhun pisan teh. Teh bunga sugema ati baik ngarumah tangga sing runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi saloga didoakeun pisan ku etehnya jang. Amin. Hatur nuhun pisan teh. Rumaos berat nyuhun berat nanggung nabi kasayan eteh. Nah make ngomong kitu apaan hidup teh adi eteh. Hatur nuhun pisan teh. Cek Wira, cimatana beki murbu teka tahan. Galindeng degung mirig anu keur pangantenan, tamu ngajajar ngantai gesan sasalaman, nepikeun pangwilujeng kanu keur jadi raja jeung ratu saheulaanan.
kendakna ayana disalira hoyong teh nepangan bae ayana disalira kasono kaya kendakna disalira tepang keperasaan aya naon disalira rek naros susah kedalna da eta imun kuntit bae da eta tetep karaos tetep bae da eta dede usapan bae da ieu hati Aya kalana manusa tigilincir ku lengkahna sorangan, aya kalana hate poe ku goreng sangkaan, kapangaruhan ku carita nu can karuhan, tapi kahirupan sanajan remen nyasabkeun, salawasna mere jalan pikeun mulang. Dosa nu kungsi dipilampah lain harti tetep kudu jadi salah, sabab dina unggal kasalahan anu geus merenah, tangtu aya kasempetan pikeun bisa ngarobah. Gusti anu Maha Suci mah lautannya asalea sadrah jeung pasrah tinangtu panggih barokah. Salah sangka pabentar paham anu kungsi hahalang ngabalukarkeun dengatna hubungan, lain harti kudu langgeng jadi jungkrang, sabab dina hiji waktu bebeneran bakal manggih jalana sorangan. Nuges miang ka alam kalanggengan memang karingaran jeung carita nu sakapeung nembongan dina sawangan, lain harti kudu disinglar tina ingetan, tapi payus dipihurmat diriksa pidua anu kakedal sanajan lalaunan. Sedengkeun anu masih kumelendang taya deui pilihan iwal neruskeun lalampahan, ngawangun deui anu runtuh burantakan, ngajalin deui tali anu pegat jeung karancang, sangkan pageuh maneh hamu unggut kalinduan gedag kaanginan. Jembar tur tetep diajar ngarah leuwih wijaksana dina unggal kajadian nu kaliwat jeung karandapan, sabab dina pamustungan hirup lain ukur ngeunaan saha anu bener jeung saha anu boga kasalahan, tapi ngeunaan kumaha bisa diajar narima jeung ngahontal katengtreman dina jalan nu geus jadi pilihan. Alhamdulillah palawargi sadayana parantos rengse lalakon Rajapatinya 30 hiji episode hiji carita nu luar biasa tikawit lalakon anu beunang ku fitnah geuningannya dugikeun ka abur-aburan kaleuweung da meureun dasarna wirate jalmi soleh gitu. Aya we pertolongan Gusti teh nya ku cara anu teu disangka-sangka teh ya, sesuai keterangan dia wa may yattaqillaha yaj'alahu mahrojan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saha sih manusia nu teu pernah diuji dina kahirupan, nu teu pernah ngalaman bingung jeung susah, tapi nalika disanghareupan ku cara takwa maka Allah bakal ngaluarkeun tina sakabeh kabingung jeung kasusahna, jeung bakal diberi rizki tina jalan anu teu disangka-sangka. Kabuktian dina ieu carita teh nya aya we jalan kaluarna.
Nu kaduana dipasihan rizki nyaeta bumina dibangun deui, nama baikna bersih deui. Tah anu paling spesial nyaeta menang jodoh neng salwa. Oh, baca. Ya, amit-amit ya Bang Hayang ya. Amit-amit pikabitaeun tapi itu sabar. Secara maneh itu sabaran hirup teh. Oh, sabar. Tungtuna teh pantem. Boro-boro menang jodoh nu aya ge kabur. Jaba diusir ku mitoa. Keur hujan gede bari ngais budak. Pemajikan kabur ke Arab. Jing sabar ya bari jeung ikhtiar. Tak kitu pala wargi sadayana nya. Di mana urang diuji ku kabingung ku kasusah, cekap Allah sebagai penolong urang sadayana nya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cekap Allah sebagai penolong, Allah nupang sae-saena nulungan urang. Di mana urang masrahkeun, maka Allah bakal ngalungsurkeun makhlukna ya, kanggo jadi jalan keluar tina setiap kabingung kasusah urang. Masya Allah. Sok aya we cara-cara namangan cing sabar heula, cing remuk heula, cing sedih heula, cing karasa pait peuheurna ujian deh. Sabab di mana jelema dididik ku kabingung ku kasusah ku kanyeri, buahna teh bakal dikuatkeun jiwa, adituna jadi jalma nu bijaksana. Beda jeung anu dididik senang ti leuletik nepikeun ka dewasanya, sagala pamenta ku kolotna ditedunan, sakali waktu menang kasusah jeung kabingung teh drop langsung. Terus sautiknya anu siwah nepikeun ka ngagugusur kardus ku tali rapia beri jeung dina dusna teh aya anak kucing 5 eta teh kitu. Ti leuletik senang sakalina menang ujian teh kitu langsung error nya. Matak sok aya riatoh latihan ya, latihan puasa, latihan wirid urang teh latihan eta teh jangan didik urang sadayana supaya jadi jalma nu kuat. Dijieun kakuatan teh. Pokok namanya urang sadayana nu hadir dina ieu room dongeng Sunda sing kalebet jalmi-jalmi anu lulus dina ujian atuh tina teu lulusna balikan deui di uji deui nya. Double kan bae da salah maneh atuh teu sabar. Ya dibere ka susah kabingung hayo we ka tiap jelema teh ngeluh kitu ngeluh kieu nya. Sadua we jeung ngadukeun Allah pan kitu. Di mana isuk-isuk awak jag-jag sehat aya anu bisa didahar ya. Bari jeung nagara urang aman eta teh saeusi dunia geus dibikeun ka urang ya. Ulah ngalamunkeun perkara nu can aya, nikmati nu aya. Sabab loba jelema kalungitan waktu ku sabab mikiran nu eueuh. Ku HP wae urang teh nya teu kanyahoan geus 3 jam, geus 5 jam waktunya relek teh nya bari jeung eueuh guna aya we scroll. Ngalian piti-piti anu teu jelas. Biasana lamun urang resep nyekrol piti-piti anu teu anggeus mere informasi eta teh terjadi pembusukan otak. Jadi urang teh gampang hese gampang blank gitu dina memahami sesuatu teh. Maca saeutik blank gitu, merhatikeun perkara saeutik blank. Jadi teu bisa konsen. Sabab urang ngalatih diri teu anggeus narima informasi teh. Mending ngadongengnya di awal nepikeun ka akhir anggus jeung Mang Ian di dieu nya ngariung. Jadi we kaharti ya doakeun sim kuring sing sehat sing tiasa majeng nya teras dina ngahibur pala wargi sadayana teh aya tujuan nyaeta ngabungahkeun setiap jalmi-jalmi anu mika cinta kana dongeng Sunda. Teu aya tujuan materi sama sakali sagede kumaha sih materina nya. Anu mahal mah nyambungna tali silaturahmi matak ulah kirang-kirang hapuntenna tina sagala kakirangan dina modar dongeng da sim kuring mah teu kantos pisan diajar teu kantos pisan guguru kieu ieu mah sabeuleugeunnyar ieu mah sageuleuyeungna kitu pala wargi sadayana nya. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur urang tutup ku doanya pamugia ieu doa teh sing jadi naon teh energi kang urang sadayana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka nafsan
thayyibatan mutmainatan ta'atan hafidatan tu'minu biliqaika wa taqna'u bi ataika wa tarudhu bi qadaika wa tahsyaka haqqo khosyatika wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Nun Gusti Pangeran abdi mugia salira masihan ka jisim abdi sadayana jiwa hate anu sae anu tenang mutmainah anu karaksa kajaga anu merindukan pertemuan sareng salira ya Allah, anu ridho kana kodo kodar salira, anu ridho kana takdir salira ya Allah, anu husu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin bi'adadi anwa'i rizki wal futuhat ya basitul ladhi yabsutu rizqo lima yasha'u bi ghairi hisab ubsut alaina rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih min kulli jihatin min hujaini koi bika bi ghairi minatin mahlukin bi mahdi bi fadlika wa karamika bi ghairi hisab ya rahman. Hapunten saumpamina dina medar carita aya kalimah aya ucapan anu teu sapagodos aya sikep anu memang teu sapagodos sareng palawargi sadayana eta tina kakirangannya tina kalepatan diri abdi nyalira. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di hanjuang siang urang teuneun di handeulum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.